Iya wae, kenal kita kan ke lawang pantun, nah kayaknya di pasangan oke paku gitu. Lain itu bos, pan ayo orang mah jaga ya banyak kan budak teh kan baru ke budak letik kan ke imah teh. Jadi kan biasanya mun aya baru ke budak letik mah lawang pantun teh diberes sakieu teh jangan jagaan budak geus keluar. Haruh, dirinya mah suka tukang anu, bukan tukang bangunan. Do bos justru kudu nganuhunkeun abdi mah ngajaga antisipasi budak bisa lolos ka ditu bisa aya mobil aya anjing edan. Sakia rencananya gue naik sakia Ini kan kuai yang gimana? Pareng ini kita. bos tong gitu bos ya mah lain bos memang halus bos ya teh bos keluaran anyar di kioskeun teh tah jadi si lawang patok teh sakia ya itu Oh, tuh anu logo kata kio yang kita. itu kan sok buka budak letik iya teh kan sok buka budak letik teh budak letik mah mau kita jadi tukang anu dia nama. bos makanya turun pangkat bos bos